lain eta budak lagi kasep kitu euy. Eta teh nu mana indungna nu mana bapana? Tah ieu bapana kuring ieu, tah. Aduh, ari indungna kuring. Lain ari indung bapana garoreng patut aya anakna kasep. Bisa jadi ieu jelema teh budak teh ngalaka deungeun-deungeun. Ayo poho aing. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Jadi sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak insu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Apaan meureun maneh boga irung kitu teh tungara? Hana caraka da pasal pagawean bakpanas. Heuy. Ai pangna beledug deui teh da pukul deuleu ka hareup mah uing teh pan teu kadeuleu mineng ti dagor beuki we ngagedean. Teung teuing nya kolot urang. Bisa ditobatan, bisa. Asa ulah sakali-kali deui sing inget pangeran mah maha anu kagungan maha hampura. Asa sagede kumaha maneh dosa, sagede budah lautan, asa maneh tobat dihampura tah. Gitu. Lain uing bisa diumaran kieu, bisa ngan diteuk-teuk. Nyeri atuh diteuk-teuk mah. Tak kitu. Ulah bejakeun ka bapa maneh ulah nepi ka kitu. Eta teh dosa ongko secara langsung ngaracun batur teh. Lain-lain nu meulina moal doraka, da teh nyaho nu meulina mah. Marukana meureun eta teh daging biasa. Eta geuning anu meulina teh kalah cacamuilan. Heuh da teh nyahoeun. Tah kitu ulah wayahna tobatan. Apan ceuk dina kata-kata hana caraka data syawala ge kitu hana caraka data syawala bapa nyieun dosa anakna hare-hare kababawa tah eta kitu hana caraka data syawala anakna nabuh bapa nama cicinge di imah da geus teu bisa ka mana-mana atuh pek pikir kumaneh nu manggil geus eueuh da kitu. Jadi atuh kumaha kieu ye. Dunungan urang teh kagungan putri kakasihna teh Dewi Garningsih. Lain Garnisun. Oh, gitu. Lain indungna si Dadan, lain. Nya eta ayeuna teh keur ngolo-ngolo Arjuna. Lain geus di rapalan mah acan karek uduk acan kabali nyungcung sabab bapana teh ayeuna teh percaya pisan kana hitung-hitungan ke bulan hareup tanggal sakitu dina Jumaah manis Kemis manis cenah di dinya dikawinkeunana. Dek nanggap naon cenah hayang rupa-rupa tatabuhan ditabuh rupa-rupa hiburan di antarana begu degung eta degung cianyuran ai anak uing mah aneh eta anak nu leutik disunatan teh naon hayang nabuh demo burukan kesenian. Naon maksudna da lain kesenian demo mah? Eta we dumeh rame alut-alutan. Sia mah. Mending ieu nabuh kompanye. Sarua tega arak-arakan. Geus tong ngamarana karep tiis ya. Tiis. Peda marawa bandera. Kitu ieu teh. Kelanan Kang itu aya jelema ka dieu itu. Ya.
nera tangga teman upah kulingan rana. Ini ira kingkang prapta. Uluh. Lain disangka ku aing tibulah ditu datang torojo tina gawir tidinya. Uluh. Sampurasun kulan. Rampes. Alah. Woi, dulu itu hiji deui oh. Bisa jadi eta mah urang kanekes. Alah. Sampurasune teh kulan. Heuh, Rampes. Lain eta budak kasep kitu euy. Eta teh nu mana indungna nu mana bapana? Tah ieu bapana kuring ieu, tah. Aduh, ari indungna kuring. Lain ari indung bapana garoreng patut aya anakna kasep. Bisa jadi ieu jelema teh budak teh ngalaka deungeun-deungeun. Lain moal ieu mah indungna culametan. Bisa jadi meureunana ieu teh indung bapana garoreng patut kitu anakna kasep mah. Indungna teh meureunana eta teh turunanna teh ngalalauk. Ngalah kanu ngaliwat teh. Heeh. Hei Satria. Kula saha ngaranna sampean? Ngaran kaula Bambang Sampalasuta. Bambang Sampalasuta torok-tok. Naon maksudna Bang siapa torok-tok? Iya, pan Sampala teh paragi norok-tokkeun ngini mimiti. Iya. Teh parabot dalang teh. Bambang Sampalasuta. Leres. Di mana? Kaula dikenal Gorowong. Urang kenal Gorowong bade ka mana? Bade nepangan sang panita cenah di dieu teh aya putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Lucu taya nu nuruban, lir widadari lumungsur ti kahyangan. Tah kitu kulan. Abdi teh gaduh anak, eta keur kapelet ku istri. Nyata urang dieu. Abdi teh bade ngalamar ieu teh. Walah. Bakal parasea ieu. Nah, naon parasea soal naon lan? Bisi maneh teu apal euy. Eta putri teh geus aya bebenena. Saha? Ngaranna teh Arjuna. Arjuna. Wah, kasep. Cing kinten-kintenna bulan hareup dikawinkeunana. Sanes eta Arjuna sareng ieu kasep mana? Sajajar. Beda sautak sautik. Ngan Arjuna rada kolot jeung ora keneh. Ngan dina soal beunghar di dinya boga naon. Ai sim kuring teh tukang tani teh. Eueuh. Nya ge di dinya kasep anak maneh kasep moal leuwih ti Arjuna. Arjuna mah pejabat teh. Hah? Ai jodoh mah teu tiasa kitu pan. Ayeuna ieu budak bogoheun itu sapertina geus boga salaki, biheung teh salaki nama mah atawa liper maot kaituna bisa jeung ieu pan aya paribasa geuning daunna daun ceuli. Daunna daun saga belegu aing ge nyaho kana sisiniran mah ulah sok ngarusak nu kitu. Daunna daun saga kabolitan daun euri. Teu ayeuna sugan jadea na teu pareurih hirup. Teu dibenerkeun ka itu. Geus boga kabogoh deuleut bulan hareup dikawinkeunana. Kaula hayang tepung heula jeung eta putri. Nya ulah hei geus aya kabogohna maneh ulah ngaganggu eta teh geus boga kabogohna. Ulah maksa sia. Eta teh awewe teh geus tuker koja deuleu.
tuker cincin maksud pemerintahnya. Oh biheng teuing apan ciri sabumi cara sadesa ya. Ya wadah tetung biritna sacarana lain tuker cincin di dia memerenan.